inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan bunuh Ibrahim paehan. Cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim, lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring. Cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimrene gewe. Ya pada jepretan lah, dijepretkeun cet blek kana seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei seuleuh awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda tiis maneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser sare kuari ge lamun anu hees ieu katuruhan Nabi Ibrahim ye kuari katuruhan Nabi Ibrahim. Masya Allah kari di samping hees sare tatangkalan jararadi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai buah-buahan. Masya Allah, Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget
ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kanjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seureu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di padang hes eueuh komo tatarina eueuh mah atuh eueuh bae geus nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kanjeng Nabi Ibrahim istimewa masyaallah dan bantak kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung kula jelakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut ka beulem tadina bareng bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah guys kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyengcelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabar tahun enta sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat tanpa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim teh loba pamenta rabbi habni minas solihin Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti umat abdi nyuhunkeun dihampura jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti jang sakadar mangun simpong mah teu hayang abdi teh Gusti abdi mah hayang minas solihin abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh Masya Allah ibu bapak penta ka Gusti Allah jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiaina teh geus acak-acakan kiai mah koridorna kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama ilu campur di negara nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara jurig di Indonesia saya nu mimilu atau jadi jurig bantek kiai nu mimilu di negara kiai
cak sia sama aing mah toser doang. Polisi mah emang tiba heula jadi juri jeung mah, TNI jadi juri jeung mah, emang juri negara jeung mah atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai gen sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun larang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bae geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, Kiai, cau. Au. Nah, barang kukurang geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah wari ge cadel keneh lau nya mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah borosote seorang anak lalaki. Kasep na tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dieu ye. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Aduh kasep. Ngan pada buntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieun-jieun bae ku hari. Aduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna, loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kaya masalah. Seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuk beungeut haji pedi lapar mah. Lapar. Malah keluar perut. Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyarnahu bi gulamin halim.
Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubunga, ya Allah bigulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna, dina salian ti capetang cerdasna, dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah, du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah kan. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding 100 onta. Ya Allah ya Rabb, datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging, kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding, kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat, kagetan malaikat. Masya Allah cek malaikat, hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana. Masyarakat banu menta, ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Jukunya ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Lord. Masya Allah. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei, ieu kumaha lalakona? Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu, orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000, dalahar ta kumaneh 300, man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb, masyarakat nika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar, di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang
jang musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb, lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan ting ieu sedekah mandi ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sodakoh selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Inilah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balago ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapana, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya, cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Ini ra'aitu fil manam, abah tadi peuting ngimpi daon abah? Anni azbahuka, abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro, coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah? Berarti instruksi ti Gusti Allah. If'al ma tumar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb, pokokna mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti ya, banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat nah Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Dia mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim, dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ieu bae. Bah, kampak leutik ieu bae. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikan motor bah, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da orang Cisoka boga goblok.
sia nanaonan cak abah he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah iya bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ya mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakay ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling jara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah makaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola tah hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan beuh jahat sama kos kitu mah beuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal priwit doang jerona mah atuh sarua mah anak urang deres keneh sakieu mah ieu nu bener tungtungna nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap pak nya nama paling ge nyicingkeun tilu mau marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emat tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh engke si anak kana aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu Tijan mah ye di dieu Sanusi ye di dieu Umul Barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka dituna urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah paling sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh